Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya sarengaan Merdeka Permana ngadugikeun ieu dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Atuh akhirna dugi kana bagian pamungkas. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun oge Aan Merdeka Permana ngahaturkeun nuhun. Sauraan Merdeka Permana teh ieu gambaran mugi katampi atuh para mitra mugi-mugi atuh saeutik ageungna aya bahan kanggo nya naon teh ieu we pangaweruh para wargi gitu. Sauraan oge seueur cenah buku-buku karya anjeunna tiasa atuh langsung ka anjeunna kontakna ka Aan. Mangga para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge ti Mang Jaya official sareng ieu ti Mang Jaya official. Kaen atas nama admin sareng kru ti Mang Jaya official. Atuh hatur nuhun para sami-sami ngabandungan dongeng anu kirang langkung sasasih di Mang Jaya official ieu dimunculkeun para mitra. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ai Mang Jaya atuh ulah kirang-kirangnya ngapunten. Ai di dieu mah moal aya nu kasabit nami ka sabat tempat para mitra. Da tokohna teh samar sadayana oge para wargi nya kitu. Ieu bahan dongeng mugi-mugi dianggo kangge bahan naon teh pangaweruh we kanggo urang sadaya. Hatur nuhun Aan Merdeka Permana oge hatur nuhun para mitra para wargi sadaya. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ulah kirang-kirangnya ngapunten dina moning Mang Jaya seueur kahilapan sareng kalepatanana. Mangga bade pamitan bae billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra pamiarsa urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Mang Jaya sapara kanca masih kene neraskeun hanca dongeng carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ka 120. Para mitra pamiarsa dina akhir bagian ka 118 harita Kipatih Walang Seugeu teh cenah pamitan sakaligus oge anjeunna mere katerangan kanu jadi anakna. Yen ti semet ayeuna mah geus semua bisa patepung jonghok deui. Ari lain tina sora mah. Ngan manehanana ge Kipatih Walang Seugeu amanat lamun hayang panggih mah tepungan bae di nagara Biratakarta. Atawa paling jauh ulin ka nagri atawa karaton Arcamanik. Kitu diantawisna para mitra karaton Arcamanik mah ayana di daerah Bandung ya. Di Bandung aya daerah namina Arcamanik para mitra. Rupina baheula aya kerajaan di dinya teh sanes rupina deui. Memang kerajaan Sunda para mitra Arcamanik teh. Kitu diantawisna. Numutkeun Aan Merdeka Permana anu sering nalungtik ke di mana cenah tapak atanapi tanda-tanda atanapi baheulana aya kerajaan Sunda ditalungtiknya diantawisna nyaeta nu disebut Karaton Arcamanik, Nagri Arcamanik teh. Ayeuna mah tos jantan perumahan para mitra, tos jantan perumahan. Rajana tos benten deui. Rajana tos benten deui. Mangga urang teraskeun deui. Saditinggalkeunana ku Kipatih Walang Seugeu harita jaka bantangin asup deui kana garbana Mang Lendra. Atuh Mang Lendra nu tita tadi ukur camebleu we bari semu palahak polohok jiga kanyaho jiga nu balilu jiga nu cacingeun cenah para mitra. Mewok we di juru harita teh. Dadak sakala cenghar deui. Malah bayi rucang riceng cenah rurut reret kasabudeureun madhab. Malah mah jiga nu anyar pinangi harita teh Mang Lendra langsung Mang Lendra harita tumanya kulantaran manehna ge ngarasa heran. Nah cenah bet cicing di dinya eta nu ngajadikeun kaheran Mang Lendra. Aing nya aing rada poho deui nya. Lain aya kajadian naon bisa tuh nya. Aduh.
Aing mah asa keur sare bieu teh. Asa ngimpi we bawa kunaon kitu. Ngimpi teu deui keur sare bawa. Sare teh inget dina naon yeuh. Yeuh, aya naon bieu teh tuh? Cek pikirna. Pikiranana kadenge ku Jaka Bantangin. Malah Jaka Bantangin ngajawab, "Meungeus. Meungeus. Montong teuing hayang nyaho. Kana rupa-rupa kajadian kalawan merele Andika teh. Yeuh, teu kudu hayang nyaho jeung montong hayang nyaho sagala rupa. Ngan anu penting mah lampah urang ka hareupna. Hayu urang bebenah deui. Geus nu geus mah Andika teu kudu hayang nyaho. Nu ku urang kudu dituju teh kudu kumaha urang ka hareupna yeuh. Lantaran hareupeun urang teh masih kene nang tawing hiji ieu jurang. Masih kene longkewang jurangna, masih nang tawing gawirna. Atuh masih lega ambahanana. Masih kene upluk aplak tegalanana jeung sampalan. Tah cing kudu kumaha ayeuna. Ayeuna pokona kaula ge tangtu we santeuna men tapamanggi ti Andika kudu kumaha carana bebenah urang ye. Cek sora Jaka Bantangin di jero garbana Mang Lendra. Lampah nu kumaha nu kudu dibebenah teh atuh? Da kaula mah teu ngarti Bantangin. Lampah naon kudu dibebenah? Pamikir kaula mah nu kudu dibebenah, naon nu kudu dibebenahna? Naon deui atuh aturan geus aya. Urang hirup teh kitu dan anu ngatur kitu tah. Aturan nu kawasa pon kitu kene, aturan nagara pon kitu kene. Da ai kaula mah tetep we da kanyaho teh di negara manusia kitu. Nu dibimbing ku manusia deui. Nah, make kudu dibebenah sagala. Kawas nyieun kerajaan anyar we. Mun kitu urang ngababadak kitu tah. Ngalelemah nyieun kerajaan anyar, kakara kudu dibebenah. Ngalelemah nyieun imah anyar, kakara kudu dibebenah. Teu kudu urang mah tinggal nuluykeun unggul, kariprak atuh kariprek kitu. Prok kitu tah pokona mah. Teu kudu hese-hese, nyamun bari yang kudu dibebenah segala. Cek Mang Lendra para mitra. Bari lempang ningalkeun wewengkon Batu Kuda. Nu jembet cenah para mitra ku kakayon. Jeung medem poek alatan kakayan gede kacida rentulna. Kacida jembetna, kacida lobana. Lantaran dina mangsa harita mah can kaambah cenah. Can kabongkar mun kabongkar teh mah cenah. Can atuh cenah para mitra sadaya. Can aya cenah pihak manusia nu ngahaja malingan kai di leuweung. Jadi leuweung teh atuh puguh we kacida jembetna pinuh ku kakayon jeung loba kahirupan di antarana kahirupan sasatoan. Boh sato galak atapi sato-sato anu memang anu sato biasa bae. Kumaha trasna dongeng atuh para mitra sadaya. Bari lempang Mang Lendra teh didinya malah Jaka Bantangin nyarita deui. Ieu mah yo. Jang ngajalankeun hirup nu samistina babakuna mah. Urang teh kudu gawe babarengan. Lantaran lamun teu gawe babarengan moal ngahasilkeun hasil nu mucekil. Kaula moal bisa hirup regejeug mun teu dibantuan ku Andika. Sabalikna Andika ge moal bisa hirup regejeug mun teu dibantuan ku kaula. Jadi sabenerna mah urang teh keur silih perlukeun Helendra. Kaula merlukeun Andika, Andika ge merlukeun kaula. Kitu tah. Ta ieu nu kudu dipikiran ku urang teh. Ieu nu kudu disangareupan ku urang. Lantaran ayeuna mah geus eueuh sasaha deui iwati urang we duaan. Anu kudu gawe babarengan dina nangtukeun kahirupan satuluyna. Cek Jaka Bantangin. Naon atuh maksudna? Minta dibantuan ku kaula teh. Pangna kaula kudu ngabantu ka Andika teh. Kumaha? Teu ngarti kaula mah sok heran deui. Kudu dibantu segala rupa. Cek Lendra nalek. Bantuan kaula pikeun ngayunkeun kahirupan Nyi Mas Wulansari. Manehna teh kacida cintana, kacida deudeuhna ka kaula.
tur kaula ge sabenerna mah aya rasa deudeuh ka manehna teh, aya rasa cinta. Aya sir terus terang ka manehna teh kaula oge. Ngan anu jadi pasualan kaula teu boga raga. Hartina kaula kudu nginjem raga Andika. Sangkan kaula bisa hirup babarengan jeung Nyi Mas Wulansari. Kitu tah nu rek dipetepikeun ka Andika teh. Nu matak ayeuna geura bantuan kaula. Sangkan cita-cita kaula kalaksanakeun. Cek Jaka Bantangin, diomongan kitu ku Jaka Bantangin leng Mang Lendra ngahuleng saeneng-eneng. Manehna ngahuleng para mitra saeneng-eneng diomongan kitu ku Raden Jaka Bantangin. Keur kitu Mang Lendra nyarita deui, asanaran ingnang teuing atuh. Teu teuing. Andika jeung pokona mah ngajak rumah tangga ka Nyi Mas Wulansari. Tapi nginjem raga badag kaula. Aneh teuing. Beureum urang teh bakal hirup sakokoh jeung Andika teh. Aya ku aneh aya. Teu ngarti kaula mah. Teu asup di akal keur kaula mah terus terang we teu asup di akal. Pokona mah nu kieu teh luar akal kaula lah. Pokona mah teu ngarti lah omongan Andika teh, usul Andika teu ngarti sakali deui. Teu nanaon Andika teu ngarti oge. Jeung teu nanaon pokona mah bakal hirup sakokoh jeung Andika. Pan Andika ge sarua lain aya hate kadua leutik ka si Nyi Mas. Pan Andika ge sarua aya sir lain ka Nyi Mas. Heunya ka Nyi Mas Wulansari. Putrina Ratu Prabu nyaeta nu katelah Selang Kuning teh di negeri Pulo Majeti. Andika aya mikahayang ka eta Nyi Mas Wulansari. Kaula mikahayang ka Nyi Mas Wulansari. Sedeng lamun urang ngahiji jadi sabeuleu geunjeur. Pan aya hadena lamun urang tuluikeun bae. Tah kitu meureun satuluina mah urang teh bakal bisa hirup umur. Cek Jaka Bantangin daria. Teu kapanggih rasa timuru. Ngan bae Mang Lendra gideug bari harita teh nolak. Teu bisa kitu. Di bangsa mono sama eueuh paripola jiga kitu teh. Teu lagi ku kaula geus disebutkeun. Teu umum atuh. Awewe boga salaki kadua lalaki. Teu umum. Lamun lalaki boga pamajikan dua nepi ka 4, wajar eta mah pantes kitu. Ai naon teh? Awewe hiji boga salaki 2 mah teu umum. Teu asup akal di kuring mah ye nu kitu teh teu. Pokona mah kitu ceuk Mang Lendra. Para mitra anu mulia, tapi sok sanajan Mang Lendra nyarita sarupa kitu. Daari atuh hate nama Mang Lendra ge aya rasa sedih. Mang Lendra bisa ngajudi meureun Jaka Bantangin ge keur sedih atuh harita teh. Malah mah Jaka Bantangin nyarita deui. Lamun Andika embung mantuan kaula, meureun kaula ge moal bisa mantuan Andika deuleu heba ieu Lendra. Cek Jaka Bantangin, tapi sorana teu karasa jiga nu ngancam. Nya kitu, urangnya moal bisa silih tulungan meureun. Cek Mang Lendra datar. Heueuh. Mun keukeuh kitu urang duaan bakal ngalaman karugian anu sarua. Kaula bakal kakalayangan ka mana bae lantaran teu bisa ngayakeun hubungan jeung makhluk naon bae oge. Atuh Andika ge sarua moal bisa dedeuketan jeung saha bae oge. Cek Jaka Bantangin. Kor, nah make kitu sagala bari nage. Kaula mah bisa, da kaula mah manusia. Cek Mang Lendra kerung. Sabab ti harita oge nyaeta basa awak Andika ti teuleum diranca. Sabab diudag-udag ku jalma jahat. Sabenerna awak Andika teh geus leungit.
Awak Andika geus ajur geus ancur atuh buah geus dihakan ku sato galak. Nu aya mah kariraga lemesna wungkul Andika teh Delelendra. Bisa ngajirim teh lamun dibaturan ku kaula wungkul. Pon kitu deui kaula ngajirim soteh mun dibarengan ku Andika. Da ieu dua kakuatan anu ngajadikeun hiji waruga. Kakuatan kaula jeung kakuatan Andika. Kaula ge teu bisa kitu bae lamun teu dibantuan ku Andika. Pon kitu deui Andika sarua lamun teu dibantuan ku kaula moal bisa ngajirim jadi hiji jirim. Cek Jaka Bantangin. Di bejaan kitu atuh leng Mang Lendra ngahuleng deui. Nya kitu aing geus pae kitu. Cek Mang Lendra kerung para mitra. Di kalangan kaula mah eueuh basa paeh teh. Aya ge nu pindah alam di kalangan bangsa kaula. Jadi Andika teh sabenerna mah nyaeta lain paeh Andika teh. Dina basa kaula mah pindah alam. Jadi Andika teh geus pindah alam kitu. Ngan Andika mah bedana teh bisa kabireungeuh di alam sejen, tapi teu kabireungeuh di alam manusia. Nya meureun ceuk ukuran manusia mah disebutna teh paeh teh deuleu eta teh Lendra. Cek Jaka Bantangin. Barang dicaritaan kitu mah atuh hate Mang Lendra jadi mandeg mayong harita teh. Disebut paeh mung ku bangsa manusia teh. Tapi mun kudu tuluy-tuluyan ngajirim di manusia, manehna kudu mantuan Jaka Bantangin. Sangkan bisa hirup kalangan bangsa onom. Jeung deui emung deui meureun kitu. Ieu nu ngajadikeun mandeg mayong pikeun Mang Lendra. Kudu kumaha jeung ka mana nu dituju. Lantaran lamun dinyakeun meureun cenah atuh kahayangna Jaka Bantangin manehna kudu tuluy-tuluyan meureun hirup di alam onom. Lamun dinyakeun teh meureun kitu kajadianana. Nu matak Mang Lendra nyarita deui. Lain nu aing teu ridho mah nyaeta kudu kawin ka Nyi Masudan Sari we. Kitu teh. Tapi sabenerna mah ukur merek ninjeum raga keur si Bantangin. Teu ngeunah kadengena, teu geunah we pokona mah. Asa teu ieu lah, teu akur, teu srek jeung hate, pokona kitu. Pokona mah teu akur jeung hate, bakuna mah kitu teh pambangna mah. Cek atuh harita teh Mang Lendra. Ngan jigana eta kerteg teh ka Bandungan ku Jaka Bantangin. Da buktina Jaka Bantangin ge nyarita kieu. Sok bae eta mah icip-icip heula. Mun nya Andika hayang milih hirup sorangan mah. Sawaktu-waktu kaula bisa mantuan Andika. Sangkan kabireungeuh ku bangsa manusia. Ngantang tu dina paripola anu teu jiga ayeuna. Tapi sing inget heh Lendra, sing inget sakali deui ukur sawaktu-waktu bae kaula bisa mantuan teh. Teu bisa satu tuluin. Sabab lamun kudu salalawasna kaula teu boga tanagana. Beak manten tanaga kaula. Kudu mantuan Andika tuluy-tuluyan. Kitu nu matak oge. Jadi sakali deui urang silih bantuan teh ngan dina waktu-waktu. Sawaktu-waktu wungkul. Cek Jaka Bantangin mere lolongkrang keur Mang Lendra. Tur ari geus kitu mah beb we Jaka Bantangin teu nyoara naon-naon deui. Karasana ku Mang Lendra mah eta makhluk teh kaluar tina garba manehanana. Kitu nu karasana ku Mang Lendra mah harita. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Nu kurasa makarasa ku manehna para mitra sadaya Mang Lendra teh malah tetela harita asa kakalayangan. Kabawa ku angin anu ngagelebug ka ditu ka dieu cenah para wargi.
karasa kumanehna ukur boga tetenyoan tapi lain anu ngaranna panon. Satung kebing alam bisa kabireungeuh kabeh. Kaasup bangsa dedemat dedemit makhluk gaib sejen siluman jeung sajabana. Kaasup bangsa manusia ngan bedana itu mah teu bisa mireungeuh ka manehna. Kitu kayan Mang Lendra dina waktu harita. Bari bebelesatan manehna kabawa ku ngahiukna sora angin. Atuh para wargi sadaya meningan sakilat-sakilat harita Mang Lendra. Malah mah ceuk ujaring carita Mang Lendra geus anyoga deui nyaeta ka kawadanaan ranca. Kumanehna kabireungeuh para wargi juragan Bendarawadana. Keur sinewaka jeung para camat milah para kubu sakawadanaan ranca. Harita ge cenah juragan Bendarawadana keur maparin pangjejer dina tarekah nuluykeun nyaatkeun rawalak bokte. Aduh, mengawe sumun. Lajengkeun nyaatkeun ranca teh. Nyamung upadi kedah ngajagi lilingran mah ulah dugi kaganggu ka makhluk sanes we nu sami mikabutuh eta alam nun. Ceuk Mang Lendra. Ngan bae sakitu manehna cacarita sababaraha kali. Ngan bae sakitu manehna ngomong atuh cenah ti ditu nama mere ka eta mere usul nu diajak cacarita mah hare-hare we. Ditoelan ge teu karasaeun pisan. Keur sabot kitu para mitra keur sinewaka. Urunyung Aki Darum Jang Dayat jeung si Ujer. Malah mah atuh maranehna ge laporan cenah. Yen Mang Lendra geus leungit deui tur teu kapanggih laratanana. Nu mawi sumuhun gamparan. Jisim abdi teh parantos mutus Jang Dayat sareng Jang Ujer. Cing kalinya tu Ujer terangkeun. Yuh, maki belah pokona mah. Geus diterangkeun ka Aki tadi. Perkara neangan ieu naon teh? Mang Lendra teh teu kapanggih laratanana sok we terangkeun. Nya barabat we para wargi sadaya. Harita keneh Aki Darum nerangkeun ka anu jadi dununganana nu katelah Bendarawadana. Raden Bratamanggala teh para mitra Raden Bratanagara. Kitu di antarana. Oh, jadi teu kapanggih si Lendra teh Darum. Anu mawi gamparan. Parantos dipilarian kajitu kalieu teu kapendak wae sumuhun. Jang Lendra teh duka ka mana eta Jang Lendra teh? Atuh jisim abdi teh parantos taat ayeuna mah nyangakeun bae sumuhun. Nyangakeun bobot pangayon timbang tarajuma ya digamparan. Nyaha ieu cunuhun barudak kedah aprak-aprakan deui milari sumuhun kedah kumaha? Atanapi atos we dianggap sumuhun Mang Lendra teh atawa Jang Lendra teh tos teu aya di kieuna kitu. Atanapi dianggap palastra we ku sato galak kitu supados enggal beres mah. Leng harita teh para wargi sadaya. Juragan Bendarawadana ngahuleng ngaraga meneng. Tos kitu anjeunna terasa cumarios. Oh, Aki. Oge Dayat Ujer. Kaula teh sabenerna mah hayang keneh neangan si Lendra. Tapi lamun geus taak mah hartina. Geus eueuh deui cara pikeun neangan si Lendra. Nya meureun atuh kaula teh nurut bae kana kahayang andika kabeh. Mana kitu ge si Lendra teh meureun geus eueuh di kieuna. Dalamun aya keneh di kieuna matang tu kapanggih laratanana. Salegana ge atuh satataran cah. Moal bisa nyumput di nu buni atawa moal bisa nyumput di nu caang. Tang tu kapanggih ngaranna ge manusia. Keun bae atuh ayeuna mah urang doakeun bae. Lamun seug manehna geus nepi kana titis tulisna, muga nu maha kawasa tiasa nampi amal-amalanana.
kalaya ditempatkeun di tempat anu mulia. Tah kitu bae ayeuna mah. Para mitra sadaya saterusna Aki Darum ge cumarita. Yak tos gamparan. Kana kitu rupina mah ayeuna mah urang ikhlaskeun bae sumunjang Lendra teh. Teu ngiring deui di dieu tempat. Nyamana kitu ge tos duwi kana titis tulisna. Kitu ceuk Aki Darum. Kumaha atuh para mitra Mang Lendra? Mang Lendra para mitra sadaya atuh barang disebutkeun manehna geus eueuh di kieuna diikhlaskeun bae Mang Lendra gogorokan. Ieu uing mah hai. Hai. Teu katenyo ieu uing ieu. Aki Darum. Aduh gamparan. Ieu jisim abdi mah gamparan. Aduh. Heh. Uceh. Dayat ieu uing ieu. Ceuk Mang Lendra. Mang Lendra gogorowokan tapi saurang ge eueuh nu maleidre para wargi sadaya. Mang Lendra satungtung teu menta tulung ka Jakabantangin. Hirupna bakal kakalayangan bae tapi teu bisa cacarita jeung nu sejen. Atuh pon kitu deui Jakabantangin satungtung teu dibantuan ku Mang Lendra. Manehna ge sarua kakalayangan di alam gaib. Tapi teu bisa kabireungeuh ku sasama makhluk gaib deui. Tapi ka dieu carita lekasan para mitra kalawan dipu. Ku peupeujeun yen sanajan ieu carita latar tukangna cenah riwayat legenda nu hirup di Tatar Ciami, tapi da ieu mah dieuyeban ku kajadian-kajadian fiktif jang nambahan samara carita. Pamungkasna mangga anu saena mah urang pulungan namung nu awonna urang sieuhkeun. Ka urang rancah ka para turunan wadana rancah tahun 1820-an. Nu ditulis semugi tawaku sok bilih aya carios netuluyu sareng kanyataanana. Kitu saur saderekaan Merdeka Perman. Kitu para mitra sadaya, aduh ieu carios para mitra sadaya. Dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu disebatkeun gelebugna angin rawa onom. Para mitra anu mulya atuh timang jaya sakali deui para wargi. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Pang-pang nama cenah para mitra sadaya kawargi-wargi di Tatar Ciamis. Nyata di Tatar Rawalakbok para mitra sadaya. Anu danya ieu carios tangtos kagambarkeun dina ieu carios. Namun tadi ge para mitra dina ieu carios seseueurna mah dieuyeban ku riwayat-riwayat fiktif. Atanapi tokoh-tokoh fiktif cenah para mitra sadaya. Mun naroskeun Jakabantangin di mana moal aya da tokoh fiktif kitu. Aduh tokoh fiktif. Namun upami ieu atuh cenah rerehan-rerehanana Bendara Wadana Rancah mah memang para mitra tangtos aya. Nah margi nalika tahun 1820 ieu atuh cenah Bendara Wadana Rancah teh nyangking kaluhungguhan di Rancah. Kitu diantawisna para mitra. Aduh sakali deui hapunten nu kasuhun ulah kirang-kirang nya ngahapun. Insyaallah enjing urang gentos ku carios sanes para mitra. Mugi-mugi atuh cenah carios-carios nu Kumang Jaya didugikeun dina ieu carios ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatan. Mangga atuh para mitra sadaya Mang Jaya teh bade pamitan bae. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana. Mangga permios.